Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah katilu kali, begitu katilu kali berangkat ti imah dek ka masjid, dek ngaguling deui aya lalaki aki-aki ewa. Insyaallah cik manehanana hayu kula nungtun ulah datang ka ngaguling deui, dituntun ku aki-aki set sampailah ke masjid selamat, ditungguan ku aki-aki salat berjamaah qobliyah badiah selesai keluar ditungtun deui ku aki-aki sampailah ke rumah. Aki-aki hebat. Ditanya ku nyana, ai aki si saha sih sebenarnya ku pamajikanna ditanya, "Ki, kita laki kan pertama ngaguling, kedua ngaguling, katilu kali ge deuk ngaguling deui tapi disalamatkeun ku aki, ai aki saha?" Kula iblis. Ya, nah, iblis. Setan. Heeh. Hi. Cek pamajikan kok ya setan bisa nungtun ka masjid? Aya rahasia. Coba-coba naon? Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Aing bingung ieu ngomong. Sunda atau Melayu ya sekali Jawa bae gitu ya. Weh mengkonon sih dong. Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam Sabtu ini jam 10:04 yang biasa kita khusyuk nonton TV, tapi malam ini kita ada di depan masjid Al-Isti'anah. Al-Isti'anah. Teringat saya dulu punya pacar Isti'anah. Ya Allah, ada istri saya sekarang di sini. Aduh, Isti'anah sayang. Alhamdulillah dengan duduk di depan masjid yang insya Allah dicintai Allah, kita mendapat ridho dan rahmatnya. Cerita tentang masjid berarti kita menjelaskan, menceritakan sejarah Mekah. Sebab masjid pertama nuku Gusti Allah didirikan ialah Mekah. Malaikat Jibril turun titah mawa batu ditenden di Mekah, batu Baitullah, batu letik. Kemudian batu tersebut dibangun. Alhamdulillah saat ini batu tersebut telah terlihat oleh kita betapa besar, ialah Baitullah. Lamun orang nyaritakeun masjid di mana bae, berarti cerita Baitullah. Sehebat apapun masjid, semegah apapun masjid, dibangun dari emas, dari perak, pintunya dibangun dari berbagai jenis kayu, aslinya ialah mengagungkan Baitullah. Masjid mana anu hebat, masjid mana anu megah, kemudian henteu lurus ka Baitullah, masjid bloon.
Makanya masjid adalah Baitullah. Sebab orang membangun masjid semegah apapun berarti lurus ke Baitullah. Intinya adalah mengagungkan Allah. Masjid mana baik? Ketika masjid telurus ke Baitullah berarti masjid gendeng. Nah, tinggal coba ya kompas. Masjid lurus apa ente coba kompas. Baji, kolot. Coba ya. Ayo coba. Gambar cewek malu. Anak buah error kabeh. Lurus. Bagus. Bener ente yang terpercaya ya. Oke. Ini mana cirina heran aing mah. Ya Allah, ya Rabb. Lurus bisa dipertanggungjawabkan. Sekali deui cerita masjid, cerita Baitullah. Ketika masjid telurus ke Baitullah, maka masjid afkir, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jeung anu ngabanguna kudu merubah. Ketika tidak gerubah berarti nyana nyasarkeun. Adapun warna ieu pedai lain sih. Sebel yang mah berem-bereman ieu masjid. Ya Allah. Lurahna apa pede ieu. Pada lurahnya CS, iya CS. Nyana geri kerang jadi camat CS. Lurah CS sarua. Kerja yang jadi lurah, kukula di inuman nyana. Camat sarua. Camat di inuman di pandian malah mah. Alhamdulillah. Ialah sebuah rumah Allah. Al-masajidu buyutullah. Masjid adalah rumah Allah. Ente ketika berangkat lempang ningali lapangan, kemudian lapangan tersebut aya gawangan. Nah, kan di benak hati, wah inilah tempat marhaba. Benar kan? Benar saya. Di berhati teh begitu ningali lapangan aya gawangan, oh berarti tempat marhaba apa maca sholawat, main bola, teu nyalahan kan, lewat deui hotel di Jati aya hotel nelayan. Wah inilah berarti tempat baca sholawat. Seri jadi lain kan berarti lewat deh. Wah polsek inilah tempat setan. Bener kan? Lah iya, asal jelema maling dibawa ke dinya setan kan, mabok bawa ke dinya setan kan. Iya maling eta kan nu mabok dan setan, nu nangkepna setan. Ya sama-sama setan. Yang bisa katangkep kurang matu, kecuali ku setan deh. Itulah pendekati. Nah berangkat desa, lihat balai desa. Wah inilah tempat pacaran. Bener tuh lah. Baik di blog. Berangkat dilihat masjid, masya Allah. Begitu lihat masjid langsung benak hati langsung. Waduh, masih berapa utangnya ya? Oh, iya sebab asli.
langsung hati ke Allah. Al-masajid buyutullah. Ketika manusia ningali ka luhur langit anu gemerlapan di luhur teh katingali ku urang, timimiti mun beurang panon poe mun peuting bulan termasuk bintang-bintang, ya Allah, urang bisa memandang betapa indahna langit lantaran dihiasi ku bintang-bintang. Bahkan aya ngaran-ngaranna, bahkan aya ketentuan-ketentuanana. Ketika malaikat di luhur ningali ke bumi, harurung di bumi teh ternyata nuhurung teh masjid-masjid, musola-musola. Bangsa polsek mah poek, balai desa poek tanah. Bangsa nu kos ka ditu mah tah bangsa pendopo kahuruan tah mah kadeuleu ti langitna teh poek. Serius sih bakulah mah sia mah. Masjid cah, musola cah, masya Allah. Seperti itulah pandangan manusia ke langit, bintang nu terlihat. Pandangan malaikat ke bumi, masjidlah nu terlihat. Ketika loba masjid, loba musola, lobalah harurung-harurung cahaya-cahaya. Ketika eueuh masjidan ya poek. Makanya paling rugi jelema imah deket polsek. Bapak saudara teu kada. Poek deket kecamatan ya poek lah sarua lah. Poek. Sarua. Sarua puluh lima lurah imah ngaji dia poek. Poek. Anu caang masjid. Masjid caang. Katingali ku malaikat caang. Ya Allah ya Rabb. Bagaimana al-masajid buyutullah. Masjid adalah rumah Allah. Ente hayang kapanggih jeung Allah, nggak usah susah-susah. Ente hayang kapanggih jeung polisi, polsek. Hayang kapanggih jeung rajana deui, Polres. Hayang kapanggih jeung rajana deui, Polri. Kapanggih ente. Hayang kapanggih jeung presiden, ka Solo ente. Tadi ondang ya masya Allah. Nah hayang kapanggih jeung Allah tadi hayang kapanggih jeung Allah ya. Al-masajid buyutullah, masjid adalah rumah Allah. Ketika orang hayang kapanggih jeung Allah ke masjid, kapanggih jeung Allah. So matak hati-hati masuk masjid mah. Begitu kita lihat masjid lain perasaan. Begitu kita mau masuk tanpa ada yang menyuruh, sepatu semahal apapun, sendal semewah apapun dibuka. Siapa yang suruh? Ke hotel mah dipakai baik, ke hotel mah dipakai baik, ke kecamatan mau komo ya di kieu-kieu kecamatan. Iya. Tapi ke masjid gak ada yang berani orang, gak ada yang berani ke masjid. Di dalam hati, oh ini bukan rumah manusia, ini rumah Allah. Ya Allah, sadar. Polisi aja, polisi kalau masuk masjid topinya dibuka, periwitnya aja dibuka. Sadar dia. Kalau saya ini setan sebenarnya. Masuk masjid mau menghadap Allah. Iya, sadar. Ya polisi kan setan, atau camat mah bapak setan sebenarnya mah. Anak buahnya anak. Tapi setan ke Islamnya nah. Udah baca syahadat setannya. Iya, rupanya aja manusia, hatinya tetap setan. Tapi di sono di lampu. Ya di sini mah enggak lah. Enggak beda. Kembali lagi. Masjid, ketika orang lihat masjid, masya Allah dibuka. Abri topinya dibuka, polisi dibuka, merasa tidak sopan sebab ini adalah rumah Allah. Bahkan hampir lorengnya pun dibuka. Nggak pantas saya menghadap Allah pakai loreng. Allahu Akbar, bu bintang. Cek malaikat apa-apaan tuh? Menghadap Allah bintang di bawah-bawah.
Oh tapi kan ini mah cuma pakaian aja. Allah nggak pernah memandang zahir. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak pernah melihat baju, tidak pernah melihat jas, tidak pernah melihat ini jas apa ini? Kayaknya kettingannya jelek bener ini jas. Gak pernah dilihat oleh Allah. Yang dilihat adalah kolbunya. Bajunya boleh abri, hatinya wali. Kolbunya wali. Bajunya boleh polisi, tapi hatinya wali. Ini wali-wali juga gak ada. Lagi cerita aja ini mah. Iya, bajunya boleh camat, hatinya kiai. Bajunya boleh kiai, hatinya jurig. Ya dibalik lah. Sekarang bagian kiai jadi jurig. Kiai juga banyak yang jadi setan. Ya termasuk ini kan kiai setan. Nah, ini cerita masjid. Masya Allah Karim. Saat ini alhamdulillah kita ada di depan Masjid Al-Isti'anah. Kalau kita bahas isti'anah, Masya Allah, kita baca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Malik yaum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah saya ibadah dan hanya kepada Engkaulah saya mohon perlindungan. Lamun ente merealisasikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya ka Gusti abdi ibadah, hanya ka Gusti abdi nyuhunkeun pangawasa, nyuhunkeun perlindungan. Sebab Allah nu boga kawasa kecuali Allah, Allah nu patut dipinta perlindungan kecuali Allah. Manusia boga tanaga ti Allah, manusia boga ilmu ti Allah. Singkirkan hiji be Allah. Mantap persis di dalam Pancasila, sila kahiji Pancasila bareng satu, keuangan yang berkuasa. Oh jadi keuangan yang berkuasa, aturan mah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ketuhanan yang Maha Esa benar-benar direalisasikan, presidennya benar-benar ketuhanan yang Maha Esa, menteri mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa, gubernur bupati mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa, polisi TNI KB mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa, ulah dirubah menjadi keuangan yang berkuasa. Aman Indonesia, aman Indonesia. Tetapi kan dirubah kuari menjadi keuangan yang siata. Udah jadi dirubah gitu. Tak yakin kalura sanu ngarobah tara. Tewak lah, tewak. Nggak, tuh Haji Pendi cina. Ya kari. Nah iyalah, masjid adalah rumah Allah. Barang siapa orang yang ingin ketemu dengan Allah, datanglah ke masjid. Masya Allah, kari. Kita datang ke masjid, ketemulah dengan Allah. Maka ada larangan di masjid. Satu, orang haid nggak boleh masuk masjid, orang junub nggak boleh tinggal di masjid, orang yang membicarakan dunia haram di masjid, orang yang habis apel masuk masjid goblok. Iya ta. Tolol aja sugante di masjid ibadah, orang kas masjid dibobok. Belum ya mah. Hai masjid banyak larangan-larangan. Intinya masjid adalah lurus ke Baitullah, menghadap Allah. Ente menginginkan seorang perempuan, perempuannya nggak mauin. Ente sangat mau, perempuannya sangat nggak mau. Berarti kan pajiin dah.
ya gunakan tasbih lah. Pelet saya kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsan. Itu pelet itu. Ulah direkam tuh. Ente baca di rumah lama. Ente baca di majelis talib lama. Ente wirid di hutan lama. Coba dah di masjid malam jam 1 masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusuf. Kebetulan perempuannya ada pinggir masjid. Udah, pokoknya tokjer. Baca aja 75. Bukanya pakai cabai rawit sekilo. Ini masjid. Bukana pakai cabai rawit, ke saudara cabai rawit sakilo. Abeh panas. Maksudnya lain panas awewe nanyana ke panas. Nah ya, masjid adalah rumah Allah. Ketika kita masuk masjid berarti menghadap Allah. Dan kebetulan saat ini ada 17 jamaah yang akan berangkat menuju Baitullah asli. Berangkat dari Masjid Al-Isti'anah, mohon pertolongan kepada Allah. Dengan pertolongannya lah kita dapat duduk, dengan pertolongannya kita dapat melihat, dengan pertolongannya lah kita dapat mendengar, dengan pertolongannya lah kita dapat berbuat apa yang kita kehendaki. Itu adalah pertolongan Allah. 17 jamaah insyaallah akan berangkat menuju Baitullah, berangkat dari rumah Allah yang ada di negara kita menuju Baitullah yang asli, yang langsung oleh malaikat Jibril dibawa dari surga, dibangun oleh Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian diperbarui oleh junjungan alam Kanjeng Nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ente dari rumah ke sini yang nyambut gubernur, ente datang dari kampung ke sini yang nyambut lurah. Sapila lurah tuh. Ente datang dari kampung yang nyambut camat. Sapira camat. Ente datang dari kampung, dari rumah masing-masing disambut oleh polisi, apalagi polisi sambut oleh ABRI. Nggak ada nilai sama sekali, sama-sama manusia, sama-sama manusia. Tapi ente datang dari Indonesia menuju Makkatul Mukarramah, begitu sampai di Jeddah ente langsung pakai baju ihram berangkat menuju Makkah, disambut oleh malaikat. Yang nyambutnya malaikat. Oh Haji Pendi, blow on lo, kata malaikat. Lu dapat ngutang lo. Gue juga tahu, kata malaikat. Mudah-mudahan mati lo. Malaikat sadis. Sebab malaikat kan tajam ininya. Malaikat kan tajam. Manusia aja kalau sudah berbentuk malaikat, ketajamannya tajam sama. Kalau manusia sudah menyerupai malaikat ya tajam, kayak para wali-wali Allah, para mursalin, para nabiin, tajam. Makanya begitu malaikat, begitu Haji Pendi ke Mekah, malaikat nyambut. Kok bau sih? Iya, menjelang mata lain bau amat sih malaikat. Gak beres kan gitu. Pasti ini gak beres. Pasti dagangnya bohong. Pasti banyak pembicaraan yang bohong, dagang nipu, utang gak dibayar, si mbak dicolek terus. Malaikat tuh gini tajam. Di samping kita kan ada malaikat, malaikat raqib, malaikat atid. Ya Allah ya Rabb, jangan dikira kita ini
apa namanya, nggak didampingi oleh malaikat. Raqiba, malaikat terus melihat kita. Raqib, atid, ini pencatat amal bagus, ini pencatat amal jelek. Kita ke Mekah, malaikat nyambut. Ente di sini sambut cuma lurah, camat, polisi, TNI dan panitia lah, sama-sama manusia. Tapi begitu ke Mekah yang nyambut malaikat. Hanya orang-orang tertentulah yang bisa memandang malaikat. Ketika Kangjeng Nabi masuk Mekah disambut oleh malaikat. Ketika para sahabat yang brilian disambut oleh malaikat. Kangjeng Nabi disambut oleh malaikat, kelihatan malaikatnya. Sahabat masuk Mekah disambut oleh malaikat, kelihatan malaikatnya. Kalau Syekh Abdul Qadir masuk Mekah, kelihatan malaikatnya. Kalau Ibnu Athaillah wali-wali Allah masuk Mekah, kelihatan malaikatnya. Kelihatan malaikat itu nyambut, kelihatan. Masya Allah, orang-orang yang brilian tuh begitu. Ahli-ahli Allah masuk Mekah, malaikat nyambut, kelihatan. Nah, kalau Haji Pedi masuk Mekah, nih kata malaikat nih, urusin dulu di sono lu, blow on lu. Jadi malaikat lebih sadis dari kita. Masya Allah. Makanya sebelum pergi ke Mekah, tobat dulu di sini. Tobat dulu. Saya banyak cerita kalau Mekah. Tadi Pak Yoto juga sempat cerita beberapa cerita. Saya insya Allah banyak cerita kalau tentang perjalanan Mekah. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begitu. Nggak usah saya ceritain dah. Nggak usah. Termasuk dia ikut sama saya emang nggak cerita. Banyak. Hilang sendal 12 masa. Selama di Mekah sendal 12 hilang, berarti kan di sininya nyolong terus itu. Ya beres. Udah biarin aja kata saya wakafkan di Mekah terus lah. Tapi pulang juga dia. Nah, ini disambut oleh malaikat. Karena Mekah kalau kelihatan oleh zahir tandus. Mekah itu pegunungan. Jangan dikira bahwa Mekah itu indah, jangan dikira Mekah itu nyaman. Tetapi Mekah itu ya panas, tandus, batu, nggak ada pohon-pohon. Tapi justru malaikat kumpul di Mekah. Ketika kita masuk Mekah disambut oleh malaikat, dan malaikat memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabb, kita terus diciumi, kita terus diselamani oleh malaikat, dan malaikat terus mohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, sebelum sampai ke Baitullah, mohon ampuni segala dosanya. Tidak harus kita yang memohon, malaikat yang memohonkan ampunan kepada Allah. Sebelum malaikat mendengar suara dari Allah, sebelum terus saja malaikat, ketika Allah sudah malaikat, aku ampuni seluruh manusia-manusia yang akan menghadap Baitullah. Ketika masuk Baitullah itu sudah nggak ada dosanya. Makanya yang paling hebat, karena udah nggak ada dosa minta mati. Kita kan pengen mati nggak berdosa. Udah, kalau udah nggak berdosa minta mati. Saya suruh dulu waktu di Baitullah, Haji udah nggak ada dosanya, minta mati dong. Bisa dulu kata dia. Aduh, ya udah, kalau nggak mau mati masuk Indonesia lagi banyak dosa lagi. Sekarang kalau ditimbang, tuh banyakkan dosa. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nilai Mekah bukan sembarangan. Masya Allah. Ada seorang manusia jalan dari rumah ke masjid. Begitu 10 langkah, karena musim becek jatuh dia, kotor baju. Pulang lagi, pulang kata istrinya, Pak, dari tadi juga jangan ke masjid, kan hujan becek tuh kotor. Udah ganti, udah gak usah ke masjid, sholat di rumah aja sama. Dia mandi, ganti baju, ke masjid lagi. Cek pemajikan tuh dekat masjid bae, bapak siapa tolol kan? Bapak siapa tolol dekat masjid bae, cek labuh gitu. Pemajikan blon, aduh akhirnya tuh beres. Wah, masya Allah. Eta orang pariuk melentenya. Dulur lurah itu pemajikan blon.
bener, keluar dia pleset lagi, jatuh lagi, masya Allah. Cek jane kuka beneran, iya, aduh raga gede baik, datang deh kayak, dah cak pemajikanna ngaguling deh kan, tengah denge, tengah jadi, ya, nggak suka ke masjid, masya Allah, langsung mandi deh, beres pakai baju deh, dek mana deh, masjid, ulah, hujan, becek, seperti ngana sehatan nu bagus, sayang istrina kasalaki, saking sayangna sampaikan ke ulah ke masjid acan kan belon, mestina makan di papa ku pamajikan anak kak dekat masjid kula mayungan, masya Allah, kos Robi jeung Yuli bae mah ya, bang ayo ke masjid, ayah itu tadi dia salakin ke masjid di payungan ku pemajikan, ya belon. Tapi lamun dek balanja, kak, dek mana? Dek balanja. Ayo kula mayungan, ayo. Ya seregap kabeh kos itu. Ya saya wae ye. Nu kuduna makan awe mayungan salaki. Kak. Katilu kali. Begitu katilu kali berangkat ti imah dek ka masjid. Dek ngaguling deui aya lalaki, aki-aki. Ewa. Insyaallah cik manehanana. Ayo kula nungtun ulah datang ka ngaguling deui, dituntun ku aki-aki, set sampailah ke masjid selamat, ditungguan ku aki-aki, salat berjamaah qobliyah badiah selesai keluar, dituntun deui ku aki-aki sampailah ke rumah. Aki-aki hebat, ditanya ku nyana, ai aki si saha sih sebenarnya ku pamajikanna, ditanya ki kita laki kan pertama ngaguling, kedua ngaguling, ketilu kali dia ngaguling debe tapi diselamatkan ku aki ai aki saha? Kula iblis. Ya, nah, iblis. Setan. Coba bajikan kok ya setan bisa nonton ke masjid? Aya rahasia. Coba naon? Ketika salaki anjeun keluar ti masjid dengan niat berjamaah ngaguling, bajuna kotor, hampir bae di dieu nage memar luka, secara zahir seperti itu, padahal dengan jatuhnya suami kamu 40 manusia di sini diampuni dosa. Ya Allah ya Rabbi, 40 jelema ku ngaguling na bae 40 jelema dihampura, eta nu teu salat. Lumatak lamun aya jelema nu salat, geus nu saja ulah salat. Ngandoakeun ngaguling baik. Ya Allah ya Rabb. Anu kedua kali, begitu jatuh kedua kali diberi oleh Allah pahala 2 kali lipat tadi 80. Belum lagi dianya, kalau dianya udah nggak usah cerita dah. Ini mah yang pertama 40 diampuni dosa, yang kedua 80. Kalau 3 kali 40 120 hancur gua, kata setan, hancur gua. Makanya lebih baik gua papa aja dah biar selamat dia daripada sekitar ini diampuni dosa. Nah makanya setiap masjid ditunggu oleh setan supaya orang tidak dapat pahala. Bagaimana caranya supaya orang ini tidak senang masuk masjid? Bagaimana caranya? Setan tiap pojok ada setan, tiap pojok sini ada setan, di tiap pintu ada setan. Apalagi ini mah biang setan ikut. Allah ya, nah, ini setan luar biasa. Di Mekah lebih sadis lagi setan. Di Mekah tuh lebih sadis lagi setan, lebih kejam, lebih jahat dibanding dengan di Indonesia. Ya di Indonesia mah setannya kelas kalau abri mah kopral. Di sana jenderal semua di Mekah mah. Wah, tapi kalau Haji Pendi masuk Mekah, kata jenderal, nggak usah sama gua, anak buah gua dulu dah. Udah anak buah ini juga udah, tadi di mobil aja udah. Itu baru sama cucu setan udah begitu. Para jamaah kaum muslimin
wal muslimat rahimakumullah. Kembali lagi 17 jamaah akan berangkat menuju Makkatul Mukarramah. Disambutlah oleh malaikat, diselamani oleh malaikat, dipeluklah oleh malaikat, dan malaikat mohon kepada Allah, terus mohonkan ampunan. Sebelum Allah menjawab kepada malaikat, malaikat terus-terusan ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Betapa untungnya manusia yang bisa menghadap Baitullah. Nun jauh dari Indonesia ke Mekah, tetapi dengan gerak Allah maha mudah. Maha mudah Allah, ya Allah, cuman 9 jam sampailah ke Jeddah. Murah, ongkosnya cuma 50 juta. Ya Allah, orang Rajat bawa ke Kerawang ada yang sehektar, kawin sama orang Kerawang, tururah kawin eta. 50 juta mau mendapatkan surga, ya murah. Dan apalagi saat ini ada bos yang bernama Pak Yoto. Alhamdulillah sejak kenal dengan saya, kemudian beliau ngobrol-ngobrol dengan saya, dan dari hasil obrolannya insya Allah ada manfaatnya. Kemudian betul-betul mendengarkan. Saya bilang dicoba Pak Yoto, sedikit-sedikit kita nabung untuk akhirat. Selama kita mampu, coba mulai bikin masjid atau musola. Kesananya nanti berapa orang berangkatkan. Alhamdulillah yang pertama diberangkatkan jahe. Ya alhamdulillah berhasil lah. Oh enggak, ternyata enggak. Alhamdulillah. Guru-guru ngaji telah diberangkatkan. Saat ini ada guru saya juga yang diberangkatkan. Makanya saya ke sini, salah satu pesertanya guru saya. Insya Allah beserta para jamaah yang 17. Dan kedua udah direncanakan lagi sekian. Tadi udah bilang lagi, insya Allah guru-guru ngaji akan diberangkatkan lagi. Guru-guru ngaji. Nah, Mang Haji kudu jadi guru ngaji. Ini daftar. Iya. Maka asal ulah ngabohong munafik ya. Ulah cara di negara Indonesia makan bohong malulu. Di ndek mengabobol dana di negara. Pada iya Banjir Salim atau pondok pesantren, asal ngabangun foto turun ke pesantren padahal. Eta kiai blon kiai nipu. Babarengan jeung lurah. Lurah onang nama teh emang penipu tiga mengelan lagi. Ieu kiaina ieu. Foto aya nu kitu aya we. Aya kan? Coba sebutkan hiji berah. Ulah ra. Lurahna CS ieu. Camat CS, Masya Allah, alhamdulillah. Polisi CS sarua. Eueuh nu teh CS kula mah ja. Abri CS kabeh alhamdulillah ieu. Ya Allah, ya di akhirat masing-masing dong. Nah, balikan deui. Iyalah Pak Yoto, alhamdulillah, Masya Allah. Kula bunga. Di samping ada Pak Yoto, di sini ada Pak Haji Agus sama. Di negaranya di sono dia orang Cikarang. Sudah berapa puluh pondok pesantren dibangun, berapa puluh majelis taklim, berapa puluh masjid, dan mungkin sudah ratusan kiai yang diberangkatkan ke tanah suci. Ya Allah, cuman bos ini aja kuntet ini bos. Masa bos sih bukan ngeberangkatin, diberangkatin. Ya emang kuntet bos. Namanya pengen dipanggil bos, tapi bukannya ngasih, pengen dikasih. Ya udahlah bos kuntet. Nah 17 jamaah saat ini insya Allah akan berangkat menuju Makkatul Mukarramah. Yang paling indah manusia termulia di dunia adalah Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ente pengen tahu kemuliaannya? Ketika Kangjeng Nabi Adam dan Siti Hawa baru diolah, baru diaduk-aduk, jadilah sosok Adam, jadilah sosok Hawa. Kemudian
kemudian ditiuplah roh. Begitu bangun masuk surga, Kangjeng Nabi Adam melihat di atas pintu ada merek la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Kangjeng Nabi Adam, ya Allah, ini siapa? Ini Muhammad. Muhammad itu siapa? Cucumu, Nabi akhir zaman. Ya Allah, ya Rabb, kok udah ada terpampang di situ? Itulah hambaku termulia, dibandingkan dengan Jibril pun masih muliaan itu. Kata Kangjeng Nabi, jangan coba-coba. Engkau dibuat oleh Allah sebelum jadi manusia, aku sudah jadi nabi. Masya Allah. Maneh Adam bapak keur dibangun kene diudek-udek can jadi jelema, kula geus jadi nabi. Nu paling indah manusia, orang Indonesia pinuh ku dosa, berangkat ke Madinah bakal kapanggih jeung Kangjeng Nabi, manusia termulia. Disambut oleh Kangjeng Nabi, manzara qabri wajabat syafaati. Siapa orang yang datang ke makomku, ke kuburanku, wajib mendapatkan pertolonganku. Nah, tergugah hati, ya Allah ya Rabb, hebat amat. Begitu orang datang ke kuburan Kangjeng Nabi, ke makom, emang Kangjeng maot henteu? Emang Kangjeng teu nyambut? Nyambut Kangjeng. Begitu saya datang rombongan, oh disambut oleh Kangjeng Nabi. Tapi saya juga ngomong juga, yang ini enggak usah ya. Ini satu enggak usah dah. Nah, illa wajabat syafaati. Masya Allah. Bayangkan dari Indonesia bisa berhadapan dengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan semata-mata ketemu, tetapi wajabat syafaati. Orang besar tuh begitu, kalau ketemu dengan Kangjeng Nabi Khadir, Kangjeng Nabi Khadir memberikan ilmu ma'rifat. Kalau ketemu dengan Kangjeng Nabi Muhammad memberikan syafaat. Bayangkan coba, luar biasa. Ente ketemu dengan bupati berarti memberikan santunan. Ente ketemu dengan camat sama. Kalau lagi nyantun-nyantun, kalau lagi ngambil-ngambil. Ya camat ya begitulah. Kalau urusan perjualan tanah ngambil dia. Sama lurah juga sama. Wah, yang memberi ya memberi. Kan begitu. Tapi kalau ketemu dengan Kangjeng Nabi Khadir selalu memberikan ilmu ma'rifat. Ketemunya aja kita akan jadi wali. Makanya ente cari dah hidir dah. Ente cari hidir. Di pondok ada tuh tukang ikan. Nah, ini hidir nih. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mulai di masjid Buyutullah, Baitullah, menuju ke Baitullah asli. Dari situ nanti ke Madinah, manusia termulia sedunia. Berangkat dari Madinah, pulang lagi ke Indonesia dengan bersih badan kita dari dosa, bersih geus eueuh nanaon. Indah jasa tahirup takos itu. Makana malam ieu sim kuring cicing di dia hanya sekedar satu silaturahmi ka urang dia, khususnya nomor kedua untuk walimatul wakiroh, dibuka masjid ini untuk dipakai wakiroh namanya. Yang ketiga adalah walimatul safar, 17 jamaah umroh untuk melaksanakan umroh tahun ini sekaligus ziarah ke Kangjeng Nabi. Dan mudah-mudahan jamaah nu aya di dieu kabehan bisa ke Mekah, bisa ke Madinah, bisa mendapatkan syafaat dari Kangjeng Nabi, dan sama-sama nanti di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memeh ke Mekah, ente asup heula ke masjid kan, ke rumah Allah, sama. Lamun hayang ke Mekah baca sholawat Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Habis sholat 7, tapi habis subuh 40. Habis sholat zuhur 7, asar 7, maghrib 7, isya 7,
subuh 40. Kalau ada waktu malam 4444. Tuh, coba waduh. Malamnya 4440. Coba kebanyakan kayak 444. Sedang 44. 44 masih banyak kene we sabaraha. Nah, itulah baca. Ada insyaallah ente lamun baca sholawat eta gampang. Siapa tahu setelah ente ngewirid itu 1 bulan misalnya, ya, yang 17 berangkat ke sono, ente lagi di jalan ada angin topan, di bawah ibar ke Mekah. Oh, masalah kan nggak selesai, guys. Guys, kuburan anak. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ulah eureun-eureun maju sholawat Ibrahim insyaallah kajen kuku mahage insyaallah urang bisa ke Mekah. Sholawat Ibrahim manjur. Geus teu kudu coba dongeng-dongeng terlalu loba teuing dongeng anu cerita tentang sholawat Ibrahimiyah. Na ieu mah urang sering asup ke masjid mohon kepada Allah baca sholawat Ibrahimiyah insyaallah. Terakhir doakeun ieu jamaah nu 17 khususna umumna jemaah-jemaah umroh yang lainnya, mudah-mudahan dilindungi Allah, mudah-mudahan dilindungi Allah, mudah-mudahan ditangtayungan ku Allah, disalametkeun ku Gusti Allah, mulai diberangkat di ditukna gagah tur salamet, bisa ngalaksanakeun ibadah umroh kalayan sempurna, bisa ka Madinatul Munawwarah, bisa balik deui ka dieu kalawan salam, mawa umroh anu mabrur. Urang mudah-mudahan kabehan bisa umroh, bisa ziarah ka Kangjeng Rasulullah, bisa balik deui ka tanah Indonesia anu asli. Alhamdulillahirabbil alamin. Doakeun Pak Yoto mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan beres semangatna tinggi sehingga kebagian orang-orang di dan sekitarna bisa terpilih untuk berangkat ke tanah suci. Sakitu geus eueuh deui nya. Cuman lamun encan ka Mekah, urang sarua jeung ka Mekah, sebab Baitullah itu lain di ditu bae. Lamun masjid Baitullah rumah Allah, sebab menuju ke Baitullah aslina di diri kita ada Baitullah. Baitullah di diri kita adalah kolbu. Kolbu ini isinya Allah. Kalau masjid isinya Allah, di Baitullah Mekah isinya Allah, di hati kita ada Allah. Percaya saya Allah. Nah, tapi lamun di jero hati mah ya karung goni. Ya enggak setiap manusia di hatinya ada Allah. Ini karung. Di hati ente juga ada lah, pokoknya ada si Mbak Sarwiti aja di situ. Nah, macam-macam. Usahakan supaya di hati itu jangan ada apa-apa, satu aja, Allah. Usahakan. Nah, itulah usaha yang paling berat. Usaha yang paling berat adalah mengkosongkan hati dari selain Allah. Hanya Allah, satu Allah. Ketika di hati ada Allah, kita bisa tawaf dengan hati, dekat dengan Allah. Kalau sudah merasa dekat dengan Allah, dunia ini kecil, dunia kecil, letik. Itulah pelajaran untuk PR. Dicoba bagaimana caranya supaya di hati ini kosong dari selain Allah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dicukupkan sekian untuk pertama kali saya datang ke sini. Saya pas belok jembatan lihat perumahan, dikirain nggak ada makhluk di sini. Iya, dikirain sepi, ternyata ya Allah, ini banyak makhluk di sini. Ternyata saya pesen kalau ada yang cantik ya pesenlah satu. Bukan buat saya, buat ini juga bukan. Begitulah para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah.
jadi sakali deui lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang ngadoa ka Allah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma salamatan alaina wa alal hujjaji wal guzati wal musafirin wal mu'tamirin wal musafirin fi barrika wa bahrika ajma'in, innaka ala ma tasha'u qadir, ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma asli ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain miwarang sakadar tetapi nyaan nitah migawe nitah usaha. Jadi urang teh dititah ai butuh mah kasangu atuh usaha, ai butuh mah kana dahareun atuh jadi karyawan. Ulai dahar gembul gawe embung, ai pake hayang bagus, imah hayang bagus, ai utah kedul usaha. Dititah ku Kangjeng ai beki dahar neangan dahar usaha tani gawe dagang ngojek dititah ku bener dagang ulah sok sadagang-dagang bebeja mah telok untu ai dagang mah terus jambung mere rugi bae dongengna, kadang-kadang ditipu, kadang-kadang untungnya. Jam beureun lamun rugi mah moal dagang terus. Eta dalil lu pelit bokos kitu. Kita teu berkah. Aja sok kasinggungan ya loba teh. Atuh masing-masing bae sih. Ai henteu mah henteu bae. Ai heueuh mah atuh heueuh bae. Ngan gedean ka heueuh. Jeung dititah dahar teh kesang sorangan. Ulah batur nu digawe urang nu untung. Batur nu jual beli urang nu menang untung. Batur nu digawe jadi karyawan urang nu menang jatah. Nek naonan dari kos kitu gawe henteu naon henteu ai jatah hayang. Cek urang kulon majapuk jatah empuk. Aduh Gusti Allah. Kangjeng Rasul teh ngajelaskeun kaunggulan seseorang anu nyana mawa tambang, mawa patik, mawa golok, mawa kampak sesuai jeung kebutuhanna ka gunung, ka leuweung. Nuar kayu ngalaan suluh, kumpulkeun talian, panggul, bawa ka pasar, jual. Hasilna pake ngadapakahan dirina, anakna, jeung nu dibutuhkeun ku nyana. Masya Allah, hebat. Abu Nawas ge pernah muriang nyana.
barang muriang ningali dunia teu hartina aing daripada engke paeh dihisab ku dunia lah aing mah nganazarkeun ka pamajikan neng saksian kakak nazar mun cager ieu kuda anu bagus teh dek dijual kalawan harga nu murah batur mah 1000 dinar yang mendek dijual telah ngan 200 dinar baik kunaon emang kak nazar kakak geus teu nganggap kana dunia mun cager dek dijual murah atuh kae kos kitu mah teu kebal cager upamajikan kan ditegor kak pan kakak nazar besi gering deui kuda nu bagus dek dijual punya bawa kuda ke pasar bejakeun kuda bagus dijual murah ukuran 1000 dinar tapi cuman 200 boh jelema tuh nyongsrong kabeh boh atuh perebut atuh henteu saparapat harga acan ngacung kabehan saha nu siap kula jadi cek yang aya mah nyumponan panazaran teh kabeh ngarusapan ka Abu Nawas hebat amat apuna geus teu nganggap cenah kula mah ye kana dunia teh geus teu nganggap jasa mantak dijual murah jadi ngan syarat kudu hijikeun jeung ucing-ucingna 800 hargana sakitu bae sakira teh harga kuda dawa dimurahkeun ngan kudu sapaket jeung ucingna 800 sakira teh aduh jadi cak Abu Nawas teh kan teu salah kan teu laku atuh bawa deui carekan ku pamajikan masa murah-murah teu laku wallahu a'lam teu mungkin kana teh cek pamajikanna ieu salah meureun nawarkeunana ade kukula ulah urusan kakak urusan neng aja deh bisa tuh telaku gitu atuh wallahu alam geus kitu bae emang kumaha kitu mantak telaku nama ai ieu nama ieu kudana tetep dijual 200 sesuai panazaran ngan kudu sapaket jeung ucing hargana 800 cek pamajikanna kakak pinter oge nya tah eta teh ngalambangkeun naon coba ngalambangkeun naon ketika jelema gering teu nganggap kana dunia dinazar-nazarkeun beuker gering mandek mereka masjid anu dek mereka majlis anu dek meretah baikeunan ke kadulur-dulur lantaran dek balik ka ditu sieun besi ditegor ku Gusti Allah teu kebal sehat ora jadi sudah kohe widih mengkonon jadi balik deui ta karesep teh balik deui katalah Abu Nawas teh kos kitu horenganan jelema di mana-mana endek ka Mekah persiapan endek ka akhirat ge sehat bararasaan moal waka gering asana isuk ya aing asana isuk ya nyeun kahadean teh ya babari keur gering mah beres sehat deui we teh atuh koret merepet dur pet balik deui teh jelema teh keur sehat bepelit mentak sekali-sekali ku Allah dibere gering aja pendi mah ngomong aing alhamdulillah tilok dibere gering jauh Firaun ya tong bae ge baheula tilok dibere gering mah bahayang dihebatkeun hebat be fisik bahaji mah tilok gering pugu jore hayang dihebatkeun nya mah jore teh gering-gering teh jore nu bagus ba doakeun sing gering jeung sing terus ka ditu tah keur gering mah bener letik dunia teh letik biasa eueuh nanaon agak balik dibawa ka mana aban bawa ke rumah sakit putusan dokter kudu ICU geus boro-boro nanaon kan leuleuh dahareun jeruk geus teh
Ya pemajikan mak aya. Singgir kenapa mai? Geus teu aya. Atuh resep ge sehat ditangkep deui. Ye. Lain cok cek. Ya si eta mah atuh nangkep ge si itu na geus teu nangkep lah. Ka ulah sok ngabohongan diri ka. Ulah sok ngabohongan diri ka. Lah atuh geus bae narima sakitu ayana. Geus jawaban mencari jawaban mah. Kan urang atuh lamun indah so teh aya jawaban. Ieu urang seri itu seri, urang nangkep nyana nangkep eta kan aya jawaban ngaranna. Ai sepihak doang mah. Atuh. Sakabajikan anu geus-geus lah. Bener. Tah. Dunia litik ketika gering. Nangkarak keluarkeun rumah sakit. Malah mapan keluarga nih ulah ngabejaan bahwa penyakitna ieu geus teu bisa ditangani ku dokter. Geus ulah dibejaan besi haju langsung hos bae ngalenyap jana. Ulah ngabejaan ge Pak dokter geus teu sanggupeun, tukang urut geus teu sanggupeun, ieu mah bapak mah tinggal ngitung jam doang. Sial. Udah badak lamun urang alayan nu paeh ulah sok aju nu kos kari itu didatang-datangkeun. Abah penyakit naon ieu? Penyakit anu. Ye, tetangga kula ge penyakit kos kieu paeh. Kadengekan ku nya goblok teh budak. Usir. Jadi neule dunia nanaon dah. Urang ye. Urang dibere para raid, angsongan jeruk, angsongan apel, angsongan bakakak, kaditukeun. Sebab urang geus teu hayang. Geus teu hayang. Tah, sagala rupa. Urang borok dina suku. Aju dibere sapatu nu hargana 20 juta. Teu hayang urang. Teu hayang los kaditukeun. Yang urang ge borok suku aing. Tuh. Haji Pen dibere nu geulis, paling ge kunyana di toilan doang. Alah toilan cek awe da naonan dieu. Aing di toilan doang mah getek cek cenah tuh. Astaga. Nah, geus ka ditu paling ge cek Haji Pen di tengah ditu teu hayang. Sebab geus harpat. Nah, ieu ge dunia teh kitu he dibere sehat deui. Boh, jahe nu itu ulah ku saha. Nu itu ulah ku saha. Sehat deui mah beda. Gergering makan gering. Itu kumaha itu? Los aing mah ridho cek. Bih pohara. Ridho. Itu tos. Sebab jana teu butuh. Nah, dunia ge kitu teh ieu Abu Nawas teh lain sembarangan horenganan kinayah. Ketika jelema dibere sehat deui atuh sagala rupa ge teh jadi. Deuk ngajual murah ge kudu sapaket jeung ucing. Jadi tetep 8 juta 1000 didar keneh. Nah, kembali deui ka aslina. Nu madak jelema lamun geus daek pepegatan jeung dunia geus hebat. Hirup keneh daek pepegatan jeung dunia. Carana sodakoh-sodakohkeun pake syiar-syiar eta geus hebat. Hirup di dunia na aya lindeu kanyana tapi daek pegat. Waduh. Pan urang mah leungit sapedah bae ge. Beuh. Atuh leungit sapedah modal nangis beak motor hiji. Parah pada eta bakaran. Nah, mau ite kinayah, mau tambang, mau pedang, neangan kayu, bobengket, kemudian panggul, jual, berarti berdikari lah berarti kurang mah. Teu kudu kieu, teu kudu dek neangan kayu ka mana kuari. Urang nurutan hadis ieu cenah yu urang neangan ka leuweung itu, hayu atuh ka leuweung mana tuh dudu imah nu keur dibangun teh. Heuy, atuh sia di borgol ka jeung pake janu bogaan. Eueuh kudu dek neangan kayu ka mana urang. Leuweungna jaga seueuh di urang mah tuh. Gunung geus eueuh, gunung mana anu kuari bisa. Ieu mah sakadar gambaran berdikari.
Geus urang kuari mah tuh jadi karyawan asal lu bener jadi karyawan. Dagang asal lu bener dagang. Ngojek eta leuwih hebat daripada jadi PNS. Ji atuh gojek bae teh mah berdikari sorangan ai PNS mah teh mah kokocorona gitu jelas. Atuh teh jelas eta mah. Menang hebat doang, ginding doang padahal mah seuneu mah lulu di beteungna. Ye aing ngojek mah seuneu ngan leutik lah seuneuna. Ai dut-dutan mah gojekna. Di mana cenah kula siapa? Tanjak ka ceglok naon dire. Dutna mantep. Aduh, nu diboncengna ge deui ngarasa ngeunah deui. Ajeuna kok teu direm ka. Tolol nu diboncengna. Aduh, masyaallah. Ai ditanya teh kula mah sedekah susu becek ya. Tarolol kabeh ge ieu. Wa anna may yaf'alu dzalik sayyana jelema anu migawe modal kitu yakni berdikari sorangan khairun lahu leuwih bagus ka manehna tinimbang nyana ngadatangan rajulan zaya sarin lalaki atau seseorang nu sugih wa yas'alahu kemudian menta syai'an min mali usaha sanajan leutik kadeleuna hina leuwih hebat leuwih mulia leuwih bagus tibatan nyana menta ka nu sugih. Allah karim. Kiai yang boga pondok bagus teh haju menta beungeutna bakal borok engke jaga di akhirat. Henteu kudu hayu we amalkeun sabisa-bisa. Jah henteu tergantung ka pondok bagus, majelis bagus. Elmuna bersihan. Coba ge kajeun ngalalampar masalah handapeun tanggal kayu cara kidakok seh dakok bae. Nyada mah handapeun dagal kayu bae geus nyada mah gaeuh jeung murid da teu menang leuwih ti 3 4 hiji kaluarkeun 4 hiji kaluarkeun ulah hayang loba ieu mangariung titah tausiah jelemana aya 20 ieu mah cenah urang atuh ngariung beja sarua bae niatna geus bagus kula mandek balik bae lah teu kudu tausiah ieu ayo bae tausiah sanajan saeutikan ya Allah tapi amplop mah angger kan jageuna garila ieu mah kadang-kadang ge masyaallah karim ayo bae kerada batuk jageuna saeutik ieu aya geus kaluar ti dinya ngajak jerek bae belah ditu cak urang dinya tek batuk beneran gitu eta teh maksudna saya tikan kurang giat lobaan giat berarti geus lain lillah masyaallah karim hese urang hayang lillah teh hese jasa hayang lillah teh lain lalagaan hese Allah karim sawaun atahul mas'ul apakah nyana mentah haju dibere kudu dipentana atawa memang teu dibere ditolak kalawan penolakan nu bagus sarua bae tetep teu bagus rajul allazi yubashiru wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim fahadha at-tayyar yakunu fi batinil arif wa huwa al-insanul haqiqi wa huwa habibullahi azza wa jalla wa muhrimuhu wa arusuhu kama qala Abu Yazid al-Bustami ahlullahum araisullah wa fi riwayatin awliyaullahum araisullah yihi berte lain hiber apak-apakan kadeleku urang ditongtong Haji Pedi bisa hiber atau ditembak jelema lain yakunu fi batinil arif aya di jero batin jelema anu wauh ka Allah ilah wa huwal insanul haqiqi asli na manusia eta urang mah kuari campur-campur
kadeuleu ku jelema bangun jelema padahal mah urang ngarendeng jeung sapi ke ngomong kamu teman saya cek sapi kamu teman saya gitu cek kebo bukan ini mah lebih dahsyat teman saya di aku kok kebo ku sapi di aku ketika orang aku jelema bahwa saya adalah manusia kebo seserian datang ka ompong kebo ge yang serikeun jelema ngaku jelema sia batur bae teh jahon aing menyaho sarua sia jeung aing nyatuan malah mah aing mah magrib eureun sia mah terus bae cak kebo emang aing teh yaho aing mah eureun jagara di sisi yeun di kandang cicing bae geus sana aing mah asal penting eureun sia mah kadeulna ku aing terus bae leuwih dahsyat tibatan aing terus ke gedung-gedung ngopi gedung-gedung nyusu aya nasi goreng nasgor terus trek aya bae mie tek dimeli deui sia mah terus bae penting saeutik bae Indomie di endogan ngambo atuh sia mah leuwih ti aing sabenerna mah sia mah kakak aing cek kebo urang ulah kakakku jadi jelema heula sana tuh jahoregadan jeung kebo teh kakak adik jeung sapi teh kakak adik komo si eta mah betul dia dianggap rajaan aku kebo inilah atasan kita wa huwa habibullah azza wa jalla kekasih Allah azza wa jalla bahkan mahram Allah bahkan papanganten jeung Allah bahasa waliullah sebab hanya panganten lah nu duduaan mah indah luar biasa waliullah eueuh dianggapna kabeh makhluk nu ayangan Allah berdua dengan Allah Masya Allah urang sorangan Allah kaduana urang duaan Allah katiluna urang sepuluhan Allah ka11 ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'u Allah nu kaopat wala khamsa illa huwa sadisu kalimatna maksudna naon selalu barenna jeung Allah teu dianggap nu sejenna Masya Allah kurang kumaha ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kok teu isin sih padahal Allah teh leuwih deukeut tibatan urang urat genggerong teh nempel jeung urang Allah mah leuwih deukeut da kumaha deui kok urang teu isin falamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi nu ngendalikeun teh horenganan Allah siga urang kan leumpang siga urang diuk siga urang ngomong siga urang katangerang hayang siga urang Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi satu ketika urang hayang ka Jakarta ku Allah dihenteukeun mah henteu bae satu ketika urang hayang umroh ku Allah dihenteukeun mah henteu bae aya bae ta kagagalan yahulu bainal mar'i wa qalbi anu paling hebat urang boga kabogoh geus hidup semati janji seminggu deui urang deuk kawin dibawa batur yahulu bainal mar'i wa qalbi dikendalikan lain milik sia di lauhil mahfuz na eta mah milik cocodot tuh eta yahulu bainal mar'i wa sok telah mending di ka Allah trek ketika urang bisa ngallahkeun maka uranglah mahram Allah artinya mahram Allah keluarga Allah uranglah papanganten jeung Allah eta mah bahasa-bahasa jelema anu geus bersanding jeung Allah kekasih Allah eueuh deui kekasih salian ti Allah mahram Allah eueuh deui keluarga di jero hate kecuali duaan jeung Allah papanganten jeung Allah gama qala bi yazid al-bistami ahlullahum araisullah ahli Allah ma araisullah etalah panganten jeung Allah bapi riwayatin auliaullahum araisullah etalah panganten Allah artinya apa panganten jeung Allah geus pala ya'riful arais illa mahramum udunya ho ka panganten kecuali mahramna wa hum muqaddaruna bihijabil insi nyana dicadaran ditutup make tutup aring la yarahum ahadun ghairallah ka para panganten kecuali saurange kecuali Allah ya Allah karim eta mah sok inget ka
dongeng di ieu teh non gara-garana rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa ada di Grogol baheula ieu mah kan ka di Baghdad. Seorang dokter kedatangan ku kiai ahli filsafat sekaligus wali Allah. Datanglah nyana ke rumah sakit jiwa. Begitu datang ke dokter, babaturana dokter, dok saya ingin melihat bagaimana tingkah-tingkah orang-orang yang sedang dirawat. Boleh. Kamar ieu aya nu keur susurya, pindah deui aya nu keur ceri, pindah deui. Nu paling ajib terakhir hiji ieuna di borgol karena dahsyat. Dua ieuna di borgol suku nage seumeunang ka maman. Tapi jana ngomong kieu indah nian hidup ini cek jana. Ya Allah, tidak ada di dunia ini yang paling senang dan paling indah kecuali aku. Bahasana geus pohara jasa. Orang semua ngontrakannya, saya lah yang memiliki. Indah. Ditongton tak ku kiai jeung ku dokter, dok. Bagaimana sih orang itu bisa indah? Sementara tangannya di borgol, kakinya di borgol, tapi beliau bilang indah nih ya. Senang betul hidup. Coba kita lihat keluar rumah sakit. Jelema di luar rumah sakit make kuda bagus bun kuari mameureun baby band mesti. Kieu bae ngalamun jasa, ngalamun. Tidak menghiraukan orang lewat di hadapan rumah sakit. Dok, lihat orang kaya. Mobilnya mewah, pakaiannya bagus. Kemudian dia duduk termenung, tidak menghiraukan orang lewat, kelihatannya bingung. Sementara ini di rumah sakit dibelenggu ketawa-ketawa. Dokter, iya juga ya. Iya, makanya dok. Coba itu bagaimana coba penafsiran dokter? Saya juga bingung. Nah ini dokter ikut gila nih dokter. Dok, ternyata orang yang dibelenggu, orang yang dirantai, hatinya bisa melayang kemana-mana. Bahasanya pun tidak ada yang lebih senang dan lebih indah kecuali aku di dunia ini. Orang sedang senang berarti. Kita lihat ke depan rumah sakit, mobilnya mewah, orangnya gagah, bajunya begitu nyentrik. Hari ini tidak pakai jas, panas. Pakai emang blow on. Tetapi kelihatannya bingung dah. Ada orang yang badannya dibelenggu, hatinya merdeka. Ada orang yang badannya bebas, kemana gerak, mau apa saja ada, hatinya terbelenggu. Saya mau tanya dok, maning mana hidup di antara dua? Cek dokter dua-duanya gila semua. Dua-duanya gila semua. Dokter tahu, yang pertama kita pandang orang gila beneran, yang kedua orang yang setengah gila, yang ketiga itu pun gila-gilaan, yang ini mah yang ini gila bohongan. Dokter harus tahu. Coba cek oleh dokter, asli apa enggak gilanya. Inilah orang merdeka. Nunyaho horenganan layak dipul wali ilal wali. Nyana hanya gila-gilaan ya nama. Karena embung babarengan jeung makhluk, embung babarengan jeung pemerintah, embung babarengan jeung dunia. Diborgol, dibelenggu. Badan mah bisa dibelenggu, hati bisa merdeka ke awang-awang. Bisa terbang kemana saja dia mau. Ke aras pun bisa terjadi. Dibandingkan dengan orang yang badannya merdeka,
kendaraan ada, uang banyak, badannya sehat, pilih ini, pilih itu, tetapi hatinya terbelenggu. Nah, iyalah potongan-potongan anu termasuk si eta mah belengguna gede jasa. Kurang awak mah sehat tapi hati terbelenggu. Ketakutan kehilangan dunia terbelenggu, takut sama istri terbelenggu urang teh. Dagang besi teu maju terbelenggu. Takut diturunkan tahta kita terbelenggu kita. Aduh aing besi teu naik, aduh aing besi diturunkeun, aduh aing besi dagang teu maju, aduh aing besi kendaraan aing aya nu mawa, aduh aing sendal aing besi. Etalah terbelenggu. Waliullah, orang yang bebas, merdeka ka mana bae bisa hiber. Awak bisa dibelenggu, dirantai. Bahkan dirantainya macam-macam, mungkin di penjara, mungkin di rumah sakit jiwa. Hati merdeka bisa hiber kemana-mana. La yariful wali ilal wali. Cek dok apa lu cek dok. Aduh, masya Allah. Cek dok, dicek ke dokter, nyar seseria. Dokter gila. Sial. Lu yang gila. Saya udah ketahuan gila, dokter ikut gila. Dicek, bener. Saraf bagus, jantung bagus, paru-paru bagus, darah tinggi, darah gula bagus, pencernaan bagus. Tetapi ini anak gila-gilaan. Tisaetik di zaman baheula model koskarar itu karena fitnah. Itu Habib gila beneran ya nama. Iya. Tadi anak gila-gila aja di gila beneran. Itu Aisyah mah geus kebal gilaana deui. Nah, katebakna ku bangsana. Mata ketika urang asup rumah sakit beda kan. Tingkah-tingkah jelema gering teh aduh aya nu cicing bae, aya anu teu puguh nu dirasakeun aduh isian naon nu nyeri nu nyeri atuh ado-adoan bae nyaho aduh seputar rumah sakit, apalagi di rumah sakit gila dianggap jiwa anu tapi ku bangsana nyaho. Kula ketika ngalayat ke salah satu rumah sakit jeung almarhum Abah, karena loba nu wau di rumah sakit akhirnya ngalayatlah ka ieu aya salah sahiji nu dilayat jangan ngedeng bae kieu alhamdulillah ngaran geus dia biasa bae tapi barang keluar di mobil eta mah jelema hatena Allah-Allahan bae. Kok kajawan sih? Kok kajawan? Tak urang bingung, ku lagi bingung. Kok nyahueun bahwa hatena Allah-Allahan di mana tandana kan teu nyaho urang. Berarti kan jelema luhur. Nah, ieulah kajawan ku bangsana deui. Kula bang ngalayat aja pendek gering nyaho, di jerona karung. Sebab sabangsa meureun manan kitu ge. Tak iyalah ahli Allah ieu keur carita auliaullahum araisullah. Papanganten nyanda jeung Allah. Lah awak mandek di mana bae? Di borgol, di belenggu. Itu masalah. Tapi ruhadi bisa melayang kemana-mana. Urusan Gusti awak aing. Waktu beredahar dan urusan sia tambah awak aing. Tapi roh aing urusan Allah. Masya Allah. Bingung dokter ge, bingung. Eta dokter teh ya, bebeja tah ka kiai. Yai, ternyata tidak ada sakit apa-apa betul. Inilah ahli Allah. Keliru ketika ka rumah sakit jiwa teh keliru mana nu edan beneran, mana anu setengah edan, mana nu edan-edan. Ya kuari ge kadeu edan kabeh. Asli. Cuma akur bae jaweur di jiwa na edan ieu.
muqaddaruna bihijabil unsi la yarahum ahadun ghairallah. Eueuh nu bisa neuleuh ka panganten Allah kecuali Allah. Saha nu bisa de kecuali hanya Allah, sebab nyanalah nu aya di hatina. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Fa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Nyana. Innallaha kitu la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ulu samar ka Allah. Apa Allah pernah teu neuleukeun ka urang sadetik? Teu pernah. Apa Allah teu pernah ngadengekeun sadetik ka urang? Teu pernah. Atau Allah ayat teu nyahoeun ka urang sadetik samenik? Teu pernah. Kurang sok dibaca kapan? La takhuduhu sinatu wala naum. Teu pernah nundutan, teu pernah sare. Teu pernah teu neuleukeun sadetik ka urang. Tapi urangna konyol amat di hareupeun Allah, nu selalu urang dideuleukeun ku Allah, kok urang teh berani-berani WA-an, SMS-an, hanya orang-orang goblok. Jadi dideuleukeun ku Allah masih WA-an kan ya, tolol. Di jelema keur didengekeun ku Allah make ngobrol jeung jahe segala rupa. Man ieu mah tolol bin goblok bin boloon. Teu pernah lah ta'khudhuhu sinatun wala naum. Teu pernah nundutan, teu pernah sare. Urang teu pernah teu dideuleukeun di mana bae ayana, teu pernah teu didengekeun di mana bae ayana, teu pernah teu dikajahokeun di mana bae urang ayana, tetapi urang berani ka Allah, nu kangen Allah. Nah, teu jadi panganten urang mah. Ketika urang jadi panganten mahram Allah, maka urang bakal pinuh adab di hareupeun Allah. Kesetiaan urang timbul naon bae parentah Allah nyanggakeun Gusti, sebab di hati tidak ada siapa-siapa, hanya Allah. Aya nyanyian ge, di hatiku ada kumismu. Di hatiku ada bibirmu goblok meureun. Lah hatiku cek jangan. Kadi aing mau peso. Ya Allah ya Rabb. Jadi kajian teh ngahiji di kerumunan orang banyak. Waliullah kajauhan, layak dipul wali ilal wali. Kula ka rumah sakit abah ngomong zikir bae teh mah jelema teh. Da teu kadeuleu biasa bae, tapi katebakeun. Sakumaha ieu di rumah sakit gila. Bukan gila beneran. Cek dok coba ge. Ternyata bener. Nyana bahasa lagi indahnya. Tidak ada yang lebih bahagia di dunia ini kecuali aku. Sebab keur babarengan jeung nu bogana. Manusia semua ngontrak kiana. Sebab nyana keur bareng jeung nu bogana. Dokter. Inilah orang-orang gila, termasuk dokter gila. Artinya tangan silahkan belenggu, kaki silahkan belenggu, hati dengan Allah bisa terbang. Fahadha tayyar yakunu fi batinil arif wa huwa insanul haqiqi. Jelemana bisa diimah, jelemana bisa, tetapi rohna bisa ngalayang ke mana-mana. Beserta Allah keur papanganten jeung Allah, keindahanana keur babarengan jeung Allah. Nu nganyahokeun jasadna maka nyahoan keur diu, keur nangtung, keur ngobrol. Tetapi orang kerja di mahram Allah, tetapi horenganannya keur papanganten jeung Allah hanya duaannya na jeung Allah. La yakunu min najwa salasah ya illa huwa rabi'uhum. Nyana bisa tiluan, opatan, sepuluhan orang nyana pikiranna keur jeung Allah. Iyalah qulubul asyikin laha uyunun tara ma la yarahu nazirin. Bisa hiber di kerumunan orang banyak. Mual keliru ketika ditanya Gus Dur baheula jauh-jauh di Masjidil Haram, Gus coba tolong tunjukkan mana sih waliullah. Aya jelema make udeng-udeng itu kali bukan. Itu kali bukan. Aya jelema make bajuna rapi, itu kali bukan. Aya jelema make tasbih nangge di kieu-kieu kocek. Bukan. Aya di balik lawan, ketincak-tincak ke jelema.
Itu dia. Cek coba. Begitu dicek bener. Masya Allah. Orang Cirebon ketika hayang nyaho poe Jumat kan aya Kangjeng Nabi Khidir alaihissalam jeung Kangjeng Nabi Ilyas di Mekah di Masjidil Haram, Jumat di Masjidil Haram, maghrib di Masjid Madinah. Selalu unggal Jumat. Hayang nyaho cek coba di mana tak Kangjeng Nabi Khidir teh di mana jeung kos kumaha. Nanya ke kiai nu sejen teu jauh ayalah seorang kiai Indonesia. Nah, coba tanya ke kiai anu. Nah, kiai saya ini rindu sama Kangjeng Nabi Khidir, pengen tahu yang bagaimana tandanya aja tandanya. Sekali dua kali itu bisa. Oh, karena maka sumpah wallah saya pengen tahu. Oh, kalau pengen tahu nanti kalau keluar ada orang yang tangannya dibelakangin, di belakangnya ada tasbih warna merah tapi tidak terlalu merah. Itulah udah ditungguan baik. Masya Allah ayah ngarupa aki-aki tepikar sepe janggotan lain si iyo. Oh. Rudi bener di katugangkeun mawa tasbih warna beureum langsung kujana tek ewak sasalaman bener ieu kan tanda Kangjeng Nabi Khidir eueuh tulangan. Langsung keluar minta doakeun, minta didoakeun. Langsung Kangjeng Nabi Khidir ngomong, Kangjeng Nabi Khidir, saya ketemu dengan Anda aslinya dengan guru Anda bukan dengan Anda. Kok nyahoun? Kangjeng Nabi Khidir nyahoun. Pesuruh guru Anda nyahoun. Teh kos kitu teh saha nu nyaho tah waliullah mah nyahoun. Karena kamu maksa terhadap guru Anda sampai sumpah-sumpah. Jadi yang kelihatan bukan Anda, yang kelihatan guru Anda. Waduh, jalan. Masalah guys lah. Waliullah itu seperti kos gitu. Ketika orang dititah, nah iyalah aya rahasia ku waliullah mah. Nah, kok bisa kajahoan kos gitu teh? Sebabnya nangis jadi habibullah, kekasih Allah. Mahram Allah, penganten Allah. Nu nyaho kecuali Allah, walaupun ditutupan, dibelenggu dan lain sebagainya, tetap baik kajahoan. Masya Allah karim. Wa qala azza wa jalla wallahu a'lam.